Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh Mohon kitu teh mah Ki, namung langkung saya aki di kaulaan ku abdi, sanes ku Kang Kaswita. Nyekania kekeh kahayangna kitu teh jigana geus moal bisa dirobah deui. upami telepat mah dugi kadinya mitra mun hanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra, sok kaparayun sadayana. Ih, kapan di ditu teh najan sacangkewok oge aki teh boga urusan. Sepadas digarap bae kuno sanes atuh Ki. Tangtos nage hasilna moal dugi ka Ical. Ari imah. Bujut-bujut oge piraku teh dieusian. Matak tereh ruksak aduh nyai. Atuh liatkeun we ka Kang Kaswita atanapi ka Kang Juhi. Tos we aki mah di dieu atuh Ki. Tekadah ka Pasirwangi deui. Ikania kekeh hayang kacicingan ku aki Raksanata. Nu dianggapna geus saperti ka akina sorangan. Oge apan guruna pituin. Lares aki, putu aki teh mung hiji-hijina kapanpun bojo. Piraku deui upami dugi ka teu kersa diandeg di dieu mah. Bisena nemrong babakuna manguatan kahayang nu jadi pamajikanan. Jadi aki teh kudu terus cicing di dieu nya. Talaras kitu Ki. Mun kitu. Tapi abang aki teh keur ngajar Kaswita. Juhi jeung Kode. Aku ditinggalkeun kitu bae mah. Meureun dosa aki teh meureun cenah teu hulu teu buntut. Atuh sae sina di darieu wae Ki. Satu acana rengse mah naon sesahna. Ongkos sangkan sakalian sareng abdi deui. Kitu deui Kang Sena. Margi sanaos Kang Sena. Kagungan buku ilmu riksa diri namun upami diajar nyalira mah bawa leres bawa moal. Geuning saur aki kapungkur waktos di Pasirwangi. Upami ilmu pencasilat riksa diri secara ilmu lepat nerapkeunana baris ageng bahayana. Nyaeta tiasa nyeleweng jadi ilmu anu brasna kana kajahatan. Kitu Ki. Nyikania mere alesan anu memang bisa kaharti ku kitu teh mah lamun bisena ngulikna ukur sametina buku bari teu dituduhkeun kudu kumaha parak-parakanana lain bakal jadi ilmu anu mangpaat tapi sabalikna bakal nimbulkeun bahaya kana dirina. Nya ari kitunya mah kaharji ku Agi. Tapi Agi teh kudu kaditu heula aduh. Aki Raksanata aya maksud dek nyelang heula ka Pasirwangi. Bade naon atuh Ki. Karepot-repot kedah mulih heula mah. Ih, ari ini ya. Apanya Aki teh meureun kudu amit-amitan ka cacanga di didu. Apanya ari gangarangan manusia sopan mah datang kudu katemong tarang. Ari amit kudu katemong punuk. Lamun henteu kitu henteu asup jalma anu hade budi. Ari budi asalna tina kecap budaya. Ari budaya nyaeta budi jeung daya. Budi geterna batin adawa rohani. Ari daya gerakna badan adawa jasmani. Saya teh kudu sarua luar jerona. Ulah basalia bisi engkenya matak jadi mamala ka diri pribadi. Tegulanjaran gitu pisan Agi rek merlukeun ka Pasirwangi heula. Salian di amit-amitan ka tatangga deh. Oge kudu silih hampuraan bisi Aki boga kasalahan ka urang ditu.
boh anu karasa boh anu teu karasa ku diri lantaran urang teh aya dina hirup kumuh masyarakat. Aki Raksanata oge keukeuh rek ka Pasir Wangi heula. Leres Aki. Namun maksud Aki bade iraha angkatna ka ditu teh. Iraha we rinehna. Rineh isugan nya isugan rineh pagedo nya pagedo. Tapi alusna mah kudu sagancang-gancangna kahewak di waktunya. Mohon mangga upami maksud Aki kitu mah. Ikania gentak nyaluyuan karena maksud Aki Raksanata anu geus dianggap Aki na pituin. Begitu kumaha atuh nyikania nu jadi sujana mamalihan teh apan cicingna di Aki Raksanata teh lain sakedeung-kedeung. Mana pantes lamun ayeuna hayang ulah nepi ka papisah deui teh. Sabot keur kitu ana rongheap teh Kaswita datang. Nyusulan ngahajar urusuhan da eta we leumpangna oge meuni ngagedig muru ka saung kebon. Aya nyaon Kas? Meuni bangun anu rusuh kitu. Itu Ki, aya tamu maksana balik ka Aki. Walon Kaswita bari ngajengjen kene. Aya semasa hanggas. Aya Pak Adas anu ti lemur ngontong teh Aki. Pak Adas. Nya aya keperluan naon cenah. Geus lila ka jeuna jengkas. Nama pisan Aki, ari sumping teras we miwarang ka abdi ngabujengan Aki ka kebon gitu. Nya hayu adu urang mulang. Bisi aya kepalendingan anu pohara. Kumana jauh-jauh disusul anggang di tiang ge meureun tapi raku. Ari daya kapencingan mah make nyusul-nyusul ka dieu. Nya maju. Aki Raksanata bari rada ngahuleng. Bangun aya anu keur dipikiran keur dirarasakeun jung init miheulaan Wisena jeung Kania. Kaswita nuturkeun ti tukang. Teu sakumaha lilana ari jol ka imahna Pak Arga. Kasampak Pak Adas teh keur anekak nyang hareupan bubuy hui jeung cai teh panas. Ari rongheap Aki Raksanata Pak Adas teh sirik nangorejat gabrug. Satengah nu ngarontok ngajak sasalaman. Kabireungeuh pamuluna Pak Adas bangun nu kacida bunga bungangang. Damang Bapak. Okna bari sumu-sumu ngageter bakating ku bunga meureun. Alhamdulillah Ki Adas. Sawangsulnya kumaha di ngondong sadayana salarehat. Alhamdulillah watos ieu mah alhamdulillah. Ari amu jarang barudak nu sanesna deui. Aki Raksanata nalengteng deui kulawargana Pak Adas nu mangkuk di ngondong. Adakah aya hibar sadayana teh sawios-wios gitu sepuh. Walon Pak Adas bari ret ka Wisena nu kakara nyolongkrong ka hareupeunana sarta song ngajak sasalaman silih bageakeun sarta silih tanya kasalametan masing-masing. Nya kitu deui nyikania teu tinggaleun. Anu satuluyna mah leos bae ka dapur nyikania teh rek nyadiakeun opieun. Sanes asa henteu ninggal jangjana nuju angkat ka mana gitu. Adas bari rarateret dumeh nu sejenna mah araya. Ari sujana teu kabireungeuh jeung kerengna tia tadi keneh. Apanya eta anu nama sasalaman jeung Ki Adas? Eta jana jadi. Aki Raksanata ngahehe. Sedengkeun Wisena ukur ngabelehem. Nu mana Bapak dan nama eta sareng anu geulis gitu. Nya anu nama sasarangan jeung Jang Wisena geuning terus ngaleos ka dapur eta. Eta si Nyai pada bangun anu asa-asa naker. Tuh dan nuduhkeun sujana ari jirwimna bet awewe. Gue mata kaget pikeun Pak Adas mah. Nya apan eta je bojona Jang Wisena eta je. Anu lars Bapak apan yang jana mah pameget. Cepino gawe Ki Adas. Nu ti payun mah manehna teh nuju nyamur-nyamur di ditu nama. Kawan tu init-initan malar saringset meureun. Nya jadi sujana mamalihan.
Agiraksanata nerangkeun sabalakana cukup sakitu ge supaya ulah kapapanjangan. Masya Allah, ku tante kitu deh, meni nyeples kitu atuh sapertos pameget. Padas gogodeg, tandani ngarasa helok kabina-bina. Kapan bali ngagunyakeun ilmu lonok malih warni teh eda teh. Agiraksanata tetinggal tingah hehe. Sabot kitu rong heap nyikania ti dapur. Bari nangeui baki dieusi ku lalawuhna. Sok digelarkeun hareupeun sarerea. Sawios atuh jangjana teu kedah nyesahakeun. Cek padas ngagonyak. Bapak mah. Nyikania ngajulaeu bari ngabelehem. Harempoy ke hareupeun wisena tapi na atuh ari gurubug teh wisena ngagurubug. Aduh, baku nya mah. Wisena ngadelek sing horeng diciwit deui wae ku nyikania. Aya naon kadi? Deuh, sararange meureun bijil deui. Kararange mah atuh meureunannya. Tacan wargeun panginten Aki. Gandeng akak ditengor gerak. Nyikania ngarawel cau rek ditengorkeun. Tapi teu kebat sabab Gideon nguliwet ka tukangan Agiraksanata. Gue tumarapna ka nyikania mani ngajulaeu. Beungeutna euceuy beureum mutuh beuki amucuy. Bangun jamu cuterokeun anu nyiram. Mitra kaum dangu lain ngan saukur semet hayangan yang wungkul paadas nyemahna ka Agiraksanata teh. Tapi memang aya kaperluan sejena nu kacida pentingna. Waktu ti heula teh basa paadas riributan jeung Mbah Jaelan nyaeta semahna Mbah Keson. Ari Sugande moal aya buntutna nu kapapanjangan. Ongko ari sanyana mah Mbah Keson teh geus babalik pikir. Tapi nah atuh ari rong heap teh Mbah Jaelan datang deui ka ngontong ka imahna Mbah Keson. Ku kitu teh ama puguh Mbah Keson ka Mbah Jaelan teh kapernah alo. Ngan bae datangna Mbah Jaelan ayeuna bari jeung mawa baturna nyaeta Mbah Bakir jeung Mbah Juber. Nu dilemur Cileungsing kubang maka sebut jadugna. Bubuhan maranehanana geus garung taya tandingna nu wani nyang hareupanana. Mbah Bakir jeung Mbah Juber teh memang ngahaja di Pinang Saraya ku Mbah Jaelan. Nu boga karep hayang males ka nyeri ka paadas anu dianggapna geus ngahina antep-antepan. Ngaran-ngaran jelema teu regejeug. Ongkoh bari jeung aya jangjina Mbah Jaelan yen rek mere pupulur minangka imalanana. Atuh puguh pikeun Mbah Bakir jeung Mbah Juber mah lain deui haripeutna. Dumeh pupulurna kaasup lain lumayan gedena. Ku kituna teu hese belek kebral bae mariang. Mbah Jaelan bari mawa Mbah Bakir jeung Mbah Juber ka lemur ngontong. Tangtuna oge bari mawa karep anu teu hade. Tetela teu mencog. Bari ngawas-was ngahengoy kueh adeboy jeung bubuy hui boled anu amucuy susuguh pribumi. Kok bae Mbah Jaelan teh ngebrehkeun pamaksudanana. Nyaeta rek ngahanca deui pasualan anu ti heula teh. Lantaran cenah bebelana ka Mbah Keson teh moal alang kumapalang kajieun ajur tutumpuran pokna teh. Barang ngadenge pok-pokanana Mbah Jaelan kitu nu sasat jadi alona pikeun Mbah Keson mah lain matak bunga tapi sabalikna matak bingung nu aya. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran anu geus babalik pikir bari hubunganana jeung paadas ayeuna sakitu dalitna. Anu matak sabadana Mbah Jaelan ngedalkeun maksudna pok bae Mbah Keson cumarita. Cenah anu geus mah nya geus bae henteu kudu di anyaran deui. Lantaran nurutkeun Mbah Keson memang geus kaliwat. Ongkoh taya paedahna we saeutik-eutik acan. Komo jeung paadas ayeuna geus taya gantar kakaitan deui taya pasualan. Ngadenge pok-pokanana Mbah Keson kitu, ana puncereng teh Mbah Jaelan teu sirikna rek ngokos.
togmol harita keneh bakeson diesek-eseken jeung dijejeleh bebeakan pajarkeun teh cenah badis hayam kabiri komeok memeh dipacok ngadon bilu ka pihak musuh teu naon-naon cenah upama ayeuna bakeson jadi hayam lama oge tapi Bah Jaelan mah rek tetep ngayakeun balitungan jeung pihakna Pak Adas malah harita keneh oge terus bae Bah Jaelan ngajakan Bah Bakir jeung Bah Juber bikin ngajorag ka imahna Pak Adas pajarkeun teh tuman lamun diantep mah tapi ngagentak ku Bakeson dihulag dihalangan ngan bae Bah Jaelan tetep murugul Bakeson ngahalangan teh kalah ka digeuweungkeun nepi ka meh ti jongklok najan bener Bakeson teh geus babalik pikir tapi ari rasa kadugalanana mah tacan leungit pisan masih keneh nyangkaruk dina ati sanubarina tina kituna dina ngajarek jegna deui hudang teh sebrut bae Bakeson teh ngadiuskeun peureupna ka Bah Jaelan tapi ngagentak Bah Jaelan luncat kaburuan lain ngarah lega pikeun galungan tapi maksudna supaya aya kasempetan pikeun Bah Bakir nyang hareupan Bakeson atuh puguh we harita keneh oge teu talangke deui sebrut Bah Bakir narajang ka Bakeson moal hade galungan di tengah imah onaman ongkoh bisi dikarepuk ngan gajleng bae Bakeson luncat kaburuan maksud tadi nama hayang buru-buru ngadatangan ka Pak Adas rek ngabejakeun yen di mana aya Bah Jaelan jeung sabaturna nu rek ngalakukeun kajahatan ka dirina ngan bae teu kanyahoan samemehna teungeulan Bah Jaelan geus ngajelebet manten kana puhu ceuli ngabongohan ti juru tepas tumarapna ka Bakeson lain lumayan karasa nyerina puguh puhu ceuli pisan nepi ka Bakeson kapaksa ngabangkieung untungna teh henteu nepi ka namru lantaran Bakeson kaburu bisa ngawasa dirina tapi beteuku hanteu sirah ge karasa keneh leneng lungleng katur lengan Bah Bakir geus ngagajleng manten dituturkeun ku Bah Juber hiuk cekuk cekuk peureupna ujug-ujug ngagempur pali pisan jeung careham antuk nama Bakeson ngagerung sarta geus teu katulungan deui ngan blak bae nangkarak bengkang kitu teh mah ngaran-ngaran nu dibongohan piraku teu ripuh lantaran dihuru hahaha bejedelkeun we babatokna Bah tuman lah tinggal paman ari teu bisa dibawa bener malah kenaon hirupan oge mitra Bah Jaelan ngaucuhkeun Bah Bakir jeung Bah Juber pasti ke jalan tapi kode kade salah ulah dikurangan bubulurna euy Bah Juber ngahaha bari dampa sukuna dijengkatkeun pikeun dipake ngajejek beungeutna Bakeson tahan balaya tahan ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok nu taya lian ti Pak Adas nu ngahaja meunang neang pamajikanana Bakeson jorelat jeleng luncatanana murukal palebah Bah Juber karawak kana bepeuteyanana sarta langsung digeuweungkeun bari rada disurungkeun nya hasil oge bisa nyalametkeun Bakeson lamun teu kaburu mah pasti beungeut Bakeson teh bisa jadi korban dampa sukuna Bah Juber anu jebrag orokaya nasibna Bah Juber anu tadi sukuna keur ngangkang sabelah dina ngolewekna teh langsung ngagedebut badi senang kaasak ragrag tina tangkalna waduh Bah Juber labuhna nangkuban puguh disurungkeun lebah walikatna ti tukang gadas teh teh ber cek Bah Jaelan nyorowok ngabejaan yen nu anyar datang teh Pak Adas anu rek diarah nyawana teh iya babangok mangkelugna ye paingan goreng dodonges kan we urang cok-cok polona kukuring cek Bah Juber bari ngagurinya hudang geus teu ngalobakeun omong deui corelat Bah Juber ngagajleng luncat bari ngagempurkeun dampa sukuna ka Pak Adas anu keur nangtu ngan orokaya Pak Adas leuwih rikat lep manehna dongkok bari rek ngahudangkeun Bakeson tumarapna ka Bah Juber anu gempuran dampa sukuna ngageblos poos ngan ngabelesat bae melepas ka hareup teu ku hanteu anak gabru teh Bah Juber
sirahna nutug ningang golodog gai gadog. Bro, nutug bari gegerungan. Bah Juber gegerungan. Bari nyabakan sirahna. Sahanteuna sirah bolenang anyar keneh menang nyukuran nepi ka dugul. Diadu jeung golodog anu kaina tina gadog. Anu teu asna kabina-bina. Sabot kitu anaseak Bah Bakir nyampeuk bari ngagabrug ngarontok ka Pak Adas. Nu maksud tadi nama rek dicekek terus dikekesek. Moal dibere minge deui ngan nyeta atuh picelakaeun mah tara dijieun ku batur. Hari seak nyampeuk terus ngagabrug ka Pak Adas suku belah katuhuna ti ku dawet kana sukuna Bah Keson anu rek hudang. Ana tolonyong gebro badana neungar Bah Juber anu rek jung pisan hudang. Atuh puguh we tumrapna ka Bah Juber anu memang masih keneh lungleng leneng katur lengan. Tatenyewanana teu pati sidik barang beungeut Bah Bakir nyantong ka hareupeunana. Ngan hiuk diheumatkeun ku peureub buleud jago. Peureub belah katuhu nyayang kana careham. Hiuk jago. Peureub kencana nuturkeun nyayang kana palipisan belah katuhu. Walah. Bah Bokir kapaksa ngagoak bari humarurung. Tuda teu pisan boga sangkaan yen beungeutna disampakeun peureub haneut Bah Juber. Ieu ngakayu lain musuh gadi. Cek Bah Bakir ngajorowok bari mebeutkeun maneh. Dasar kudu ripuh dijieun sorangan. Waktu manehna mebeutkeun badana ka gigireun Bah Juber, anak kebut teh ningang tihang golodog pisan. Nu nyohcor ka luhur. Bruk. Cukang irungna mener kana tungtung tihang golodog. Bah Bakir ngagerungna lambat naker. Cukang irungna nepi ka jiga anu ngarempeyek. Malesek asup ka jero. Keur mah ti tadina oge pesek, ayeuna komo jadi demek pisan. Kak, hampura atuh Kak, sugan goding teh si Adas teh. Marijung ditungtun leungeunna Bah Bakir. Anu bieu ngajurah roh hanapeun golodog imahna Bah Keson. Sabar Laraya. Ulah jol-jol ngumar amarah teu bobogoh ye, hague cilakana oge leuwih parna ye. Tabongan sorangan ngalajur nafsu atuh. Adas nyaritana Daria. Tapi teu leupas tina carincing pageuh kancing saring set pageuh iket. Naon atuh ieu teh alatanana? Ujug-ujug nyieun kaributan di lemur batur teh naon ieu teh? Cek Pak Adas. Tetep ayem sedengkeun Bah Keson geus nyelegedeg deui nangtu. Oloyong nyampeurkeun tetanggana nu harita geus mimiti rajol daratang kaburuanana Bah Keson, dumeh kabejakeun aya nu galungan. Montong ngalobakeun omong si laing Adas. Na geus mau deui si laing ka aing. Cik daleh pan ieu. Aing si Jaelan nu bareto ku sia diusir teh. Mitra kaum dangu, Bah Jaelan ujug-ujug kadenge nyorowok ti palebah golodog Bah Keson. Sabada ngahudangkeun Bah Bakir. Tah ieu mangkelukna Bah Juber Bah Bakir anu kudu diala nyawana dicok-cok polona dikenyot sungsumna teh tah ieu. Cek Bah Jaelan. Nuduhkeun kaduaan baturna nu dipinang sarayaana. Udani, oh. Guningnya paneknya pecek, Greg. Nu kieu mah teh kudu loba batur ieu. Ku Abah mah ditinas oge mah teu wajet. Cek Bah Juber. Ngahaha bari ngahina antep-antepan. Memang kau lagi inget kene, Anika teh nu basa ti heula ngaributkeun di lemur ieu nya. Ari ayeuna datang deui ka dieu bari moal batur bangsa jadug-jadug. Tangtuna ge rek kojok-kojok deui Bah Keson. Nu geus mulang deui kana jalan anu bener. Atuh moal ge daekeun ke jalan. Lantaran Bah Keson teh ayeuna mah geus bageur,
geus mungen kana riributan teh bosenen. Ongkoh riributan jeung sesama teh taya paedana saeutik-eutik acan. Teu ngadatangkeun kamaslahatan anu puguh mah akibatna teh matak ngarenggangkeun babarayaan jeung sesama manusia. Manakeun we bakeson teh teu kudu digaranggu deui. Anggur masieuna ayang tentrem hirupna. Ari lantaran ayeuna mah bakeson teh geus boga udagan hirupna anu pasti. Nyaeta sabisa-bisa sasaumurna teh sing aya gunana dina jalan anu dipiridho ku Gusti Allah. Lantaran ari hakikina mah boh Andika, boh batur Andika jeung bakeson teh apan geus taya pasualan naon-naon. Cenah ti heula Ki Jaelan kungsi ngadon ributan jeung kaula. Kapan eta teh kasebut bakeson pisan. Nu jadi kasang tukangna. Ta ayeuna bakeson geus ngahiji jeung kaula. Bari geus ikrar janji yen hirup babarengan dina raragana nyieurkeun kamaslahatan hirup sasamana. Mata sapiraku upama Ki Jaelan make terus-terusan ngamusuh ka kaula. Garahe ku Andika Ki Jaelan lenyepan sing lantip. Asa pilaku deui ayeuna urang masih kene kudu memusuhan. Mitra kaum dangu, Pak Adas rada panjang oge cumaritana. Satekah pola hayang ngayakinkeun pihakna Bah Jaelan yen riributan teh kacida salahna. Kumaha Adas? Dedengean teh bet kalaka hutbah geuning. Ya Adas, pikeun si Jaelan mah geus moal bisa dicomok ku Bangolo. Sakali musuh kabuyutan tetap musuh anu kudu dibinasakeun. Ngarti merenya si laing. Mitra, Bah Jaelan kalah ka Malik ngagantawang. Wakpokanana jelas sakitu tandesna moal bisa dibawa sawala. Kumaha Ki Jaelan? Dedengan kaula teh Andika rek ngabinasakeun kaula. Pabangok sia teh ku aing rek disampurnakeun heula. Atuh syukur. Andika boga karep hayang nyampurnakeun kaula mah. Kaula oge leuwih atoh disampurnakeun ku Andika ngan bae. Kaula teh rada sangsri. Nah kira-kira Andika teh bakal bisa gitu nyampurnakeun diri kaula. Sabab mereka sampurnaan ka batur teh teu gampang. Sedengkeun ari kaayaan Andika upama seuk dititenan apan sakitu muruguhna asa naon gitulah asana teh tangeh tanah ka langit. Lamun geus bisa disebutkeun sampurna teh lantaran Ki Jaelan ceuk rasa kaula mah memeh nyampurnakeun diri batur kudu sampurna heula diri pribadi. Kitu tah Ki Jaelan. Walon Pak Adas tandes bari neuteup seukeut kana beungeutna Bah Jaelan. Anu ngajanteng dibarengan ku Bah Juber jeung Bah Bakir usung esangna. Disampurnakeun sotedan ku aing. Sia teh di kojoran heuleuh sia. So, digarawe ka dinya Bah Juber, Bah Bakir. Teu kudu ditanggap da lain dogel monyet. Sabeul ngadenge oge euy. Cek Bah Jaelan ngagantawang ngahucuhkeun baturna. Tapi tacan oge si Bakir jeung si Juber maju rek ngarepuk Pak Adas. Tatangga-tatanggana Pak Adas geus maraju rampak babarengan. Tekadna gilig pikeun sabilulungan rempuk jukung ngebrehkeun kabelaanana ka Pak Adas nu jadi kokolot lemur ngontong. Malunur weh, keun, teu kudu pipilueun, kajaba lamun kapaksa. Mitra kaum dangu, mireungeuh anu ngabareuyek teh Pak Adas kalah ka ngahulag. Tapi kitu nate lain domeh nguntup nguyup kanu jadi musuh, nganu jadi pikiran Pak Adas. Dina hal ieu mah tatanggana teh teu kudu marilu kabaud. Leheung-leheung lamun kabeneran bisa ngungkulanana, tapi kumaha upama dina prakna teh sabalikna. Kapan kasebut mamawa sangsara ka tatanggana. Upama kajadian kitu geus bisa dipastikeun bakal leuwih-leuwih matak riweuhna. Nu matakeun bae rek sateka pola disanghareupan ku sorangan. Susuganan masih bisa ditarekahan. Barang ngadenge panghulagna Pak Adas kitu.
Hetela saurang ge taya nu wani ngabantah. Najan bari jeung pamulu murukusunu tangtuna ge atuh sret. Kabehanana malunur ka sisi buruan imahna Bah Keson. Bah Keson oge pipilueun tapi nya kitu. Terus ting harewosan jeung pada baturna. Bisi Paadas teu bisa ngungkulanana kapaksa sarerea rek rampak maju babarengan. Atuh barang mireng pangeusi lemur malunur, Bah Bakir lain deui atohna. Aya kasempetan pikeun nalukeun Paadas kok kituna corelat Bah Bakir nyampeuk ka hareupeunana Paadas. Tama era pok manehna ngahehe bari nyarita. Hehehe. Nah, bet kalesina malunur, balot-balot adas euy. Bisi ruksak jeung bisi malodar. Ari loba teuing mah meureun susah nguburkeunana meureun nya. Sak padahal mah Bah Bakir teh hatena mah ngoyopos peot. Da beda tina sirina oge. Lain seri bunga eta mah. Kumaha ge lamun bener-bener dikoroyok ku salemur, komo lamun ngagunakeun pakarang. Najan teu nepi ka pajet oge ari ruksak mah geus bisa ditangtukeun di ayeuna. Kumaha Ki Bakir? Kelanan. Andika ngaranna Bakir atawa si Bokir? Ye, Ki Bokir lain sieun ruksak pedah nyang hareupan Arandika jalma-jalma jarahat. Malah sabalikna lamun Arandika diraponan ku sapangeussi lemur, nah kira-kirana bakal mampu pikeun ngalawana. Ngan urang lemur ngontong mah geus cukup mibanda harga diri. Haram lamun ngalakukeun koroyokan. Kajaba lamun memangna geus teu bisa ditarekahan deui. Mitra, Paadas sosatna mere nyaho ka pangeusi lemur ku jalan Cumarita anu disalengorkeun. Ulah sina ngeceber koe babangok si kasabalan tah, Bakir. Odaran sakalian tuman. Deui-deui Bah Jaelan ngahucuhkeun usung esangna. Gudi aja Kang Jaelan, sina baca heula, bakmana mah dibere kesempatan heula yeuh Mang penghirup keneh. Sabab lamun teu dibere kesempatan baca kok bisi mahena modar malotot. Pan karunya papajikanna sieun. Cek Bah Bakir. Nemalarana bari ngahehe anu teu lucu. Alah goreng patut pisan seurina oge. Tumarapna ka Paadas puguh bae lain deui ngabudael amarahna. Najan sakumaha disabar-sabarna oge ari ngadenge pok-pokanana anu saperti kitu mah saha anu teu pinuh ku nafsu atuh. Tak kabur teuing nya capek teh Bakir. Nah anika geus bisa mastikeun pati huripna kaula atawa manusia. Dasar jalema murtad anu hayang ngaleuweuhi pangeran nu maha kawasa. Mitra, Paadas nepi ka kalaper bawaning ku emosi. Amarahna meh-mehan teu bisa dikadalian deui. Hahaha, teuing ka jalma sajen euy. Tapi ari Andika mah adas. Geus teh ayeun pimodareunana teh geus aya dina dambaleungeun kaula. Gelah hayu urang buktikeun saha nu jago teh Andika atawa kaula. Lantaran kaula mah tara salah, tulupan, tara kaula mah. Cek Bah Bakir bari ngadiuskeun peureupeuna anu gedena sagede jeruk bali. Leungeunna babalingbingan puguh memang manehna teh matak pikagimireun anu nenyo. Begeutna bagedud dipapaes ku kumisna anu ngajedig sangadulang. Waktu peureupeuna Bah Bakir ngadius rek dipake mapeg cukang irung. Paadas kacidarikatna sukuna ngeser ka gigir 15 derajat. Bari paparahna rek ngagemburkeun teungeulanana. Tapi tetela Bah Bakir oge lain lumayan kesitna. Harita keneh badana ujug-ujug ngapelesat ka luhur. Heat dampal sukuna meta rek dipake nejeh beungeutna Paadas. Kugituna daek teu daek Paadas kudu ngaranyu greuwas. Lantaran tetela beungeutna diancam ku tejehan dampal suku jebrag. Tapi najan kitu, sakilat munur salengkah, bari leungeunna diheumatkeun pikeun meupeuh cecekolan lawan. Tapi dasar dadalan cilaka diri. Waktu Paadas munur teh,
Sukuna ngadonti ku dawet kana akar tangkal jeruk. Ya ampun deui padas jadi leungit kasaimbangan. Nu pikeun Bah Bakir mah mani haripetna keur alabatan di anteran kejo memuluk isuk-isuk. Langsung manehna turun ngagejelig kana taneuh, dituturkeun ku gempuran peureupna. Cerot! Teu salah deui nyayang kana palipisanana Padas. Aduh, Padas kapaksa kudu ngagero. Eukeur mah badana leungit kasaimbangan turug-turug dibentur peureub palipisanana. Teu ngalobakeun deui pamolah, ngan gebut bae Padas ti beubeut. Tapi ngan sakedapan. Harita kene oge geus ngagurinyal hudang, bari langsung malesna raja ngagunakeun peureupna. Mireungeuh, peureub Padas nyuruntul Bah Bakir nakis peureub Padas. Bari dituturkeun ku robahna awak ngagilek nyerong ka beulah kenca. Duk! Dua leungeun diadu. Tumrapna ka Padas nepi ka ngajerejeg tetela eleh tanaga. Bubuhan eleh jangkung badag. Umur keur meujeuhna gede tanaga. Nu harita keneh sabot lawan ngajari jeug, Bah Bakir ngagentak ngagilek deui nyerong. Sarta nyamerkeun peureub kencana rek dipake ngadagor iga burung. Tapi tetela Padas oge teu tingalin gerak mireungeuh peureub katuhu Bah Bakir. Ngagentak Padas maju satengah lengkah, suku asup dina jalan jero. Leungeunna dina gerakan bendung bari pasanganana nyerong 15 derajat. Duh! Leungeun Bah Bakir beunang di bendung digigir, sarta sakilat naker dampal suku katuhuna ditejehkeun kana kekemplong. Jebrod teu salah deui ngahanca kekemplong anu kosong dina gerakan ngajagana. Ya ayah sia. Cereceg Bah Bakir badana ngacereceg ka gigir. Bari sengar-sengir ngararasakeun kekemplongna asa tobros. Tapi jigana teh geus teu dirasa ka nyerina mah, manehna kalah ngagentak malik ka gigir. Sorog suku katuhuna maju ngagunakeun jalan jero. Hiu peureupna diheumatkeun nepi ka bangbaraan. Duk ngahanca carehamna Padas. Aduh, Padas ngagero deui bae. Tapi tetela Padas oge daya tahana teu eleh ku Bakir. Badi rada ngadang heak suku katuhuna ditarik setengah lengkah ka tukang. Sorog suku kencana maju setengah lengkah dituturkeun ku gempuran peureupna anu ngapelesur. Bareng jeung nyereudegna si Bakir nyampeuk ka hareupeunana Padas. Dipapageun ku peureupna Padas. Duh! Manarekana tulang pipina. Sabot si Bakir ngadang heak ngalengak bari sirahna rada dengdek. Sieun dihanca deui ngan bret kumisna dijamret ku Padas. Nepi ka sabelah coplok. Si Bakir anu jangkung badak jalatreng dengagoak bari ngagurubuk mundur. Leungeun katuhuna dipake nungkup bibirna anu baloboran getih. Beungeutna muringis nandakeun ka nyerina anu pohara. Kadek didudut kumis ya Bakir. Geus kokowongan kitu komo lamun ku kaula didudut sakabehna. Wah teu jeung modal mah sia. Cek Padas. Nyeng serikeun si Bakir anu keur pupuringisan bari nyengir nyunghid. Ya, suganya yang bodalan gaya. Sabrut. Rajang deui geus teu ngingetkeun kana kanyerina anu pohara. Pikiranana musuhna terek disakalikeun ku jalan kumaha bae. Da buktina ngagentak manehna ngagabruk bari kek beheung Padas teh didengkek satakerna. Puguh we tumarapna ka Padas lain deui eungapna. Padas ngagerung humarurung napasna ngap-ngapan puguh kacekek. Gil-gil Padas hayang leupas. Tapi dengkekanana si Bakir kalah ka beuki pageuh. Pikeun anu narenyokeun di hisi buruan Bah Keson mah kurang lemur teu sirikna nepi ka nahan napas atuh. Baka tingku ngarasa watir ka Padas malah sawareh mah geus maraju rek nulungan Padas anu keur dikakaya ku si Bakir. Nya sia jadas ayo lagi sia. Ada turut teu nyawana sia. Mitra
Si Bakir ngagantawang bari pageuh nyekek ngadengkek beheungna Pak Adas. Bener Kir, sakali kedoy. Ame teu jadi pangalangan maksud urang euy, sakalikeun. Pak Jaelan nyarowok di sisi belah kaler. Nitah mateni Pak Adas. Tapi tacan oge biwir Bah Jaelan can garing. Si Bakir geus ngalengak bari humarurung. Dua dampaleungeunna dipake nungkup kanyut. Jimatna anu cadu dicabak ku lalaki. Bari jeung aduh-aduhan. Si Bakir ngagerung humarurung beungeutna sepapias galeong-galeong leumpangna ngadadak jadi kagaleongan. Bruk namru dina taneuh garing bayedug. Bari panona burial buncelik badis anu keur sakarat awal. Geuning teu pira kakuatanana teh. Ngan saukur diusapan tapi kakokongan gitu badis anjing kadempet buntut euy. Cek Pak Adas. Jadi ngahehe. Ngarasa sugema musuhna ngudupung. Ai, kunaon eta teh Kir? Betul kamu dukung gitu, ya pan dia teh si Adas kasih tindang rek pago. Tapi ngaina jadi dibalik kan di kanu dukung bari umarurung gitu. Kunaon euy? Cing nangtung atuh euy, nangtung. Bah Jaelan jadi kaget oge mireungeuh jagona ngalumuk teh. Bari muruk ka si Bakir. Aduh daya, dirames, aku si kasabaran. Okna Bakir bari nyengir nahan ka nyeri. Biar aku ge cenah cek geuning cek si Adas diusapan cenah. Manya kudu nepi ka ngudupuk gitu euy. Cek Bah Jaelan bari nganyangleungeun. Si Bakir ditahan nangtung. Nya pira ge diusapan nya eta we ih. Panakol-kokol nepi ka teu kakepeul euy ka sebelanana teh tah. Cek Pak Adas bari seuri. Atuh ger sakur pangeus lemur pada nyaleng seurikeun. Bari polahna si Bakir anu keur sungar sengir bari humaruru. Cager pohara mitra hanya akal kabejeng nengnong dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten dina samudayning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.